Ah, antri ke Bandung isuk yuk. Rek naon? Ngalamar di gawe bibi. Rek jadi naon di bibi ke Bandung? Jadi pramugari ini nggak? Jadi pramugari naon? Tak anu kereta cepat teh ya. Oh, MRT? Udah tuh bi meureunan. Ieu kriteria lagi meureunan moal asup bibi mah. Ya. Jadi pramugari mah kudu tinggi semampai. Terus ngorak keneh, berpenampilan menarik. Pan bibi mah geus emak-emak atuh, moal asup bi. Wah, Ih, itu apa sih ama baheula bibi mantan pramugari kieu oge. pramugari naon? Eta geuning kapal F16. Anjing. Please bi, esa diwadolan aing ya ku bibi aing. Ya, kapal F16 mah apalagi perang. Teu make pramugari, teu anjir kabayang meureun kapal perang aya make pramugari, meureun teu utah pramugari ge. Ya wae bibi aing. Ya. Ngahina lah ya omong. lain gitu bieu da kumaha tuh da mau asup moal percuma kurang diantar ka itu ge bibi olok-olok angkos ya cek orang mah mending oge bibi mah jadi pramugari odong-odong ya guys ya lamun henteu pramugari si saroceng geuning sok narikan loma ka pasar tapi jadi pramugarina nokol dolak ya guys. Aya wae ya aja dia hilan pot euy. Heueuh nya aya paribasa cekolot takdir teu bisa dipungkir kadar salakina bioyom. Nah, sekali ini Takdir teu bisa dipungkir kadar salakina bioyom. teu bisa disinglar kadar mah teu bisa disinglar jadi kan lewas kainya anjir. Aya wae salah bi itu teh bi paribasa kitu teh. Heueuh salah lebah mana nako bener lin mang kadar masalah kina bioyom. Heeh tapi pan bibi ieu keur ngomongkeun paribasa. Nyaho urang ge anjir Mang Kadar mah heueuh. Heuh emang kunaon emang? Hah, takdir kumaha? Tadi kan bibi isu-isu ka warungnya. Heeh. Tah biruk teh keur tekan daging di imahna. Heeh. Eta pas balik ti warung bibi heueuh nyari umur sanu nyaho. Eta keur riung-riung ku budakna bari reum bae kabeh. Innalillahi. Kunaon di biruk? Keur meulem sate Anjing. Terus ngagiclek deui wae bi aing ampun teuing. Please bi, kan bibi teh ieu teh keur ngomongkeun takdir itu. Nya, jeung bari oge lamun barudak Ciremay eta meureunna anjir kaseupan meureun. Kaseupan. Ku haseup sate anjir. Ampun teuing bi aing ieu. Aya wae ieu anjir. Pagar kabupaten. heueuh nya aya paribasa cekolot takdir teu bisa dipungkir kadar salakina bioyom. Nah, sekali ini Takdir teu bisa dipungkir kadar salakina bioyom. teu bisa disinglar kadar mah teu bisa disinglar jadi kan lewas kainya anjir. Aya wae salah bi itu teh bi paribasa kitu teh. Heueuh salah lebah mana nako bener lin mang kadar masalah kina bioyom. Heeh tapi pan bibi ieu keur ngomongkeun paribasa. Nyaho urang ge anjir Mang Kadar mah heueuh. Heuh emang kunaon emang? Hah, takdir kumaha? Tadi kan bibi isu-isu ka warungnya. Heeh. Tah biruk teh keur tekan daging di imahna. Heeh. Eta pas balik ti warung bibi heueuh nyari umur sanu nyaho. Eta keur riung-riung ku budakna bari reum bae kabeh. Innalillahi. Kunaon di biruk? Keur meulem sate Anjing. Terus ngagiclek deui wae bi aing ampun teuing. Please bi, kan bibi teh ieu teh keur ngomongkeun takdir itu. Nya, jeung bari oge lamun barudak Ciremay eta meureunna anjir kaseupan meureun. Kaseupan. Ku haseup sate anjir. Ampun teuing bi aing ieu. Aya wae ieu anjir. Pagar kabupaten.